Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha hidup garamang sadayana? Alhamdulillah pamidaramang mah eta pisan nu ku bapa dipiharap. Anaking murid-murid di kelas 10 wilujeng sumping dina pangajaran bahasa Sunda. Ya, urang kawitan pengajaran bahasa Sunda nu kahiji nyaeta ngeunaan narjamahkeun. Satu acan diajar, hayu urang adu asa sarengan malah mandar pangajaran orang dinten ieu kenging hikmah sang rahmat ya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wangsur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Amin. Walahilap syukur nikmat ka Allah Subhanahu wa taala karena sagala rupi nikmat anu luar biasa nu parantos dipaparinkeun ka urang sadayana. Nu utamina panginten nikmat iman sareng Islam. Naking sadayana dina pangajaran bahasa Sunda urang teu lepasnya moal lepas tina anu namina undak usuk basa atanapi tata krama basa. Urang ulas keluar sakediknya tata krama basa teh nyata aya 3. Nu kahiji bahasa haloma nyata bahasa nu digunakeun sapopoe ku urang misalkan jeung babaturan hidup, babaturan sakelas, babaturan ulin yang sajabana. Nu kadua aya bahasa hormat atanapi bahasa lemes nyata nalika urang ngobrol jeung saluhureun misalkan jeung ibu ramah hidup di bumi jeung guru di sakola oge jeung jalma nu karek wawuh biasana sok kagunakeun bahasa lemes. Nu katilu aya bahasa kasar. Bahasa kasar mah ngan ukur digunakeun keur ka sato atawa sasatoan. Ya, eta teu kengeng bahasa kasar digunakeun ka papada jalmi. Teu kengeng. Anak yang sadayana supados teu nyangkolong kana waktos, mangga simak video pembelajaran anu patalina sareng narjamahkeun. Prung urang diajar sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mangga urang kawitan pangajaran nu ngaran di semester kahiji nyaeta narjamahkeun. Naon cenah narjamahkeun teh? Mangga urang buat sasarengan. Kahiji urang diajar ngeunaan perkara narjamahkeun. Tarjamahan teh sok disebut oge alih basa nyata mindahkeun teks tina basa sumber atau basa asal kana basa sejen atau basa anyar misalkan tina basa Sunda kana basa Indonesia atau sabalikna tina basa Sunda kana basa Inggris atau sabalikna. Narjamahkeun disebut oge nyalin atau mindahkeun hiji basa kana basa sejen. Nu kadua aya padika atanapi aturan dina narjamahkeun nya. Enten padika teh hartosna aturan. Narjamahkeun teh aya padika atawa aturanana. Pangpangna kudu boga kamampuh dina basa nu rek ditarjamahkeunana. Upamana wae urang rek narjamahkeun basa Sunda kana basa Inggris. Tangtu we urang teh kudu bisa basa Sunda jeung bisa basa Inggris. Aya 3 kamampuh basa anu kudu dicangking mun urang rek narjamahkeun. Jadi aya 3 kemampuan anu kudah dikuasai nya ku urang nalika urang rek narjamahkeun. Nah, anu kahiji naon cenah? Aya kamampuh gramatika. Kamampuh gramatika teh mangrupa pangaweruh ngeunaan kekecapan, nyusun kalimah, nyusun alinea, jeung ngalarapkeun ejahan. Nu kadua aya kamampuh sosiolinguistik. Nah, kemampuan sosiolinguistik mah mangrupa pangaweruh ngeunaan hiji basa dina kahirupan sapopoe di masyarakat pamakena. Upamana wae dina basa Sunda aya istilah kecapi. Nah, aya teh dina basa Inggris tarjamahanna kecapi atawa disebat kecapi wae. Eta contohna. Nu katilu kamampuh sematik. Kamampuh sematik mangrupa kamampuh dina ngaguar harti atawa makna teks anu rek ditarjamahkeun. Upamana wae dina basa Sunda aya babasan, kurung batok nya babasanana. Nah, naon tarjamahanna dina basa Indonesia? Nah, bisa mun ditarjamahkeun jadi sangkar tempurung kelapa. Tangtu we ditarjamahkeunna teh kudu jadi bagai katak dalam tempurung. Nu artina sarua jeung kurung batok. Artina rangka indit-inditan nepi ka kurang pangalaman. Eta pangintennya. Aya media ya anu kalintang penting lamun orang rek narjamahkeun. Kayalian eta media teh nyata kamus. Tantos sedap teu asing nya. Lampami ngadangu istilah kamus. Ari kamus teh asalna tina basa Arab.
anu hartina buku nu eusina ngeunaan harti kecap-kecap disusun kalayan alfabetis atau nurutkeun runtuyan abjad. Upama di pasing-pasing kamus teh aya 3 rupa. Nyata nu kahiji aya kamus umum. Kamus umum teh mangrupa kamus nu tujuanna pikeun kaperluan umum. Lain ngeunaan salah sahiji bidang. Ku kituna eusina teh sok lengkep kamus umum mah. Contohna kamus umum bahasa Sunda. Pamilina bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia nya jeung sajabana. Nu katilu nu kadua aya kamus dua basa atawa dwibasa. Mangrupa kamus anu nyebutan sasarwaanana kecap dina dua bahasa anu beda. Contohna kamus lengkap Sunda Indonesia, Indonesia Sunda, Sunda Sunda karangan Budi Rahayu Tamsyah tahun 2003 contohna nya. Salajengna nu katilu aya kamus istilah mangrupa kamus nu eusina ngamuat istilah-istilah khusus dina bidang pailmuan atau bidang keilmuan. Contohna kamus istilah sastra Sunda karangan Iskandar Wasid tahun 1882. Ternyata merupakan rupi-rupi kamusnya. Pas itu panginten materi ngeunaan tarjamahan sareng padika urang dinarjamahkeun. Mudah-mudahan kami misalkan hal anu tadi teh kahartos tiasa ku hidup dibahas dina forum diskusi anu aya dina SSA. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sabada hidup ngaregepkeun materi ngeunaan narjamahkeun, tangtos saya sababaraha hal nu parantos ku hidup kacangkem. Di antabisna aya perkara narjamahkeun, padika narjamahkeun, oge media pikeun narjamahkeun di antabisna nyata kamus. Nah ku kituna panginten kanggo maham kana pedaran mangga ku hidup pidamel tugas online nya. Kintun kana SSA. Hatur nuhun segala perhatosanana, mudah-mudahan pengajaran urang dinten ieu sok sanaos sakedik tapi aya manfaatna. Biasa diterapkeun ku urang dina kahirupan sapopoe. Hapunten kakiranganana, urang tutup ku hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.